Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa sedayana. Alhamdulillah tepang dangu deui sareng sim kuring mangoleh di sudah anu tangtosna genah merenah oge tu manina. Ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun deui aca dongeng Sunda khusus horor. Tah anu janten judulna teh Mulang Kasa. Mugia ieu dongeng janten panghibur kana kabu oge pang babaraha mana. Yah pemirsa, ayo urang dangukeun sasarangan. Kumaha jalur caritaan ngeunaan dongeng anu janten judul Mulang Kasa ieu teh. Yu mangga kasebutkeun di hiji lemburna teh Egar. Wargana teu pati loba, henteu pageget kawas lembur nu sejen. Pangeus lemburna teh nyiar kipayahna kana cengkeh, oge kana sampeu tur kana jauh. Tapi sanes pepelakan tatangkalan wungkul oge henteu nutup kanulian yen aya oge kanu melak lauk. Boh lauk jaer bogo nila tur lauk emas aya anu kana lalaukan oge. Kuacapkeun di hiji imah di lembur Cigerebeg. Imah nate bisa disebut hade, tapi teu hade teuing, nengah lah eta imah teh. Usiana ngan ukur 4 orang. Bapak, indung, jeung 2 budak. Bapana ngaranna Bah Omay, indungna Beha, budakna nu cika Nyiting, tur nu bungsu ngaranna Nyi Entin. Ai Nyi Enting katelah di lembur Cigerebeg teh. Wanoja anu geulis kawanti-wanti oge endah kabina-bina atuh. Kulit anu bodas, irungna bangir, matana cureuleuk, socana teh. Tur kitu oge jamina teh amis budi. Pami aya nu naros pasti diwaler ku Nyi Enting teh. Kocapkeun di hiji poe katempo Nyi Enting teh geus dangdan kawas nu rek diinditan. Di dinya nyampak oge indungna Beha keur sasapu di tengah imah. Pantonggonna Nyi Enting kabuka katempo ku Beha. Katempona Nyi Enting teh keur nyisiran hareupeun eunteng. Bukna nu baseuh katempo pisan, kaciri pisan anyar mandi. Pas keur nyisiran kitu teh pok Nyi Enting teh ngamimitian ngomong kana jadi indungna nu keur sasapu hareupeun pas pisan hareupeun kamarna Nyi Enting. Oke wengi Enting bade lalajo wayang mah di balai desa. Kenging tuh mah. Cek Nyi Enting nanya kana jadi indungna Beha. Nya mama. Nya ngawidian wae Tuh nyidinan. mama irahaeun mah teh ngidinan ka hidep. Ngan teuing nu jadi indung hidep. Teh ngidinan teh henteu. Apanan apa meureun hidep ge. Yen si bapa mah kitu galak tegas ka hidep oge kan. Cek Beha ngabejaan kana jadi budakna. Yen lamun rek nyanta idin ulah ka manehna hungkul. Tapi kana jadi bapana nyaeta Bah Omay.
Emak tuh udah si bapak mah galak bisi itu ngidina nih. Kumaha tuh pangcarioskeun. Cek nyiting kitu nate nyisirna bari eureun heula nyeros kos kitu nate bari rada kereung. Har, apanan hidup ge apa meureun lamun emak nu ukur nyidinan komo deh. Kayak puting teh hidup teh hayang lalajo wayang panan. Ya pasti emak nu dicarekana. Emak beunang kacarekan. Hidup oge beunang oge. Jadi mending halus nama hidup ge nyarios. Kasih bapak ngomong anu bener. BTW hidup teh rek jeung saha wae ka ditu teh lalajo wayang teh. Cek BH nanya ka budakna. Pade sarang Ijon mak sareng sini. Kunaon kitu? Henteu mama. Ngan ukur tiluan teh. Aduh. Ai si Titin ka mana? Si Titin mah keur ieu nama nyari waos. Jadi mau diajak tuh. Ini balik lagi udah mau ngadaikeun keluar wangi-wangi. Apanan nyeri huntu mah gitu. Bawa benang keanginan pasti weh. Cejedodan gitu. Cek nyiting abejaan kan jadi indungna yen Titin babaturan manehna nu hiji deui keur nyeri huntu. Wah mungkin jeung pasti mau daek diajak keluar peuting-peuting lalajo wayang sanajan anu ngadalangna dalang hade. Tuh masa kieu lah. Oke, kebenaran si bapak teh baik teh tabu setengah genap tinggal bon teh. Oke pas peuting pas geus pada emang kela tabu sabaraha hidup teh keluar teh. Cek BH nanya deui ke budakna. Bada Isa mak, bada Isa mau iya tuh mau tabu 7. Ya bada Isa sekitaran tabu 7:30 mak. Nah ada atau itu mah berarti pas Isa. Oke, pada Isa tuang heula hidup ngiring mam. Pas nuju tuang gitu sabaresna sabada tuang hidup menta idin ke papa hidup biasa nama ya nih biasa nama jalma mun tas wareg pasti pikiran oge bengras gitu nyi sok geura pasti ya didinan yakin mama dan ningal mood bapak hidup hade lah tadi ge kuman dilongo ke kebon dari hari ringan ngalaan kenceng keh nage nyi cek BH namahan deui obrolana ka budakna. Ya tuh kayak gitu mah kewe tuh pas tuang nyamanya nya meh babari lah pokoknya mah terus iya mak tos beres sesapuna mah bade nyanguh lah ya jam 4:30 ya cek BH bari tuluy ngalios indit ka paon ai sedengkeun nyiting mah muluykeun geus beres nyisirna teh ayeuna mah muluykeun kana diwadak merek Amrela teh sarelek waktu teh geus nyarelek geus nunjukkeun jam 7 peuting-peuting adan Isa geus kadengengong di masjid oge ti tajuk nyiting katut
bapana bah omai oge indungna jeung adina nyintin saralat jamaah di tengah imah. Sabere salat jamaah Isya eta kulawarga teh tuluy taruang balaki cerakan. Dina kayan kitu kabeneran nyiting teu kaingetan omongan anu jadi indungna. Yen lamun erek ngabadamikeun atawa minta izin kanu jadi bapana kudu pas keur tenang keur tiis supaya bengras cariosana. Nyiting geus beres tuangna, piring geus diwasuh deui, gek juk deui nyiting teh dina kursi. Kasampakeun hareupeun nyiting hareupeun meja. Bapana bah omai keur ngenyot bako bari lalajo TV. Sedengkeun indungna BH katuhun nyiting keur ngaput BH anu pegat katarik pas ngajait dina popoyan. Abah, itu kan aya acara wayang di balai RW teh, di balai desa teh. Iting teh ade walajo Abah sareng rencangan kenging tuh Bah. Cek nyiting ngamimitian ngomong kanu jadi bapana nu aya di hareupeun manehna. Aing ngeunaan eta mah kela hidup teh kieu jeung saha. Cek bah omai malik nanya ka nyiting. Iting teh bade angkat sareng Aijon sareng Imik mah Bah. Kita sekedap deui terus 7:30 saparapatan jam deui itu Bah. Cek nyiting bari nunjukkeun curugna kana jam anu ngagantung dina bilik. Oh, jeung si Ijon jeung si Imik nya tuai kitu mah kasambung ka bagian kaduanya nyi. Mohon Bah, sambung ke bagian kedua ieu teh dongeng teh.